Urang kadang teu paduli kandungan virus ayeuna, anu penting anak pamaji. Aduh, pusing mikiranana ku zaman ayeuna, ku zaman virus corona. Usaha kitu kieu salah kumaha nandanganana, riweuh ngajalan keuna beas geus bea, duit oge geus eueuh, pagawean ukur di imah, beujit oge pating kosea. Resiko ayana dina puhu keluarga, urang kadang teu paduli
Kanungaran virus ayeuna anu penting anak pamajikan bisa dahar berpada sehat. Mudah-mudahan para pejuang nafkah keluarga aya dina lindungan Maha Suci. Resiko ayana dina puhu keluarga, urang kadang teu paduli kandungaran virus ayeuna anu penting anak pamajikan